Sampurasun, kirang panjen, simpuring dihormat, rerencan salah, simpuring dicinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun simpuring Naila, bade ngadugikeun hiji carita anu judulna Suling Aing Tulang Maut. Bade ngadarongkeun. Kebrok heula mun ngadongengna. Tretrot suling aing tulang maut, ditrok-trokan ku jalan, diliangan ku bambara, dipasieup ku sereupeun, torotot heong, torotot heong. Sakadang kuya tuluring bari kageuling, kituna teh bari garengkenet ngibing, atuh anu lalajeun teh surang. Sakadang kuya begini dah, tapi ayeuna mah sakadang kuya kacida hanjileunana lantaran sulingna dibawa kabur ku sakadang banyak taya peta bisa kapilih teh tuluy lempang ngadedet karena rek balik ka pamatuhanana di sisi walungan. Barang anjog ka sisi walungan gok panggih jeung sakadang keuyeum. Kunaon sakadang kuya penjigan nu sedikit tuh? Nya eta uing teh keur meunang kasusah. Kasusah naon? Barabat atuh sakadang kuya nyaritakeun lalampahanana ti mimit dipanggih jeung mau boga suling tina tulang maut nepi ka sulingna dibawa kabur ku sakadang kuya. Sakadang kuya mah taya rasa bisa jiga mah ku dibawa. Nyaon kumaha carana? Syukur atuh ari sakadang kuya bisa nulungan mah. Tapi henteu harapis, lamun suling benak deui rek ngarenna sakadang kuya kuy. Naon atuhnya? Kan kieu teh uing geus dilahir ku Mang Puding, tah kumaha dulurna ku Mending bae. Jadilah ari ku Mending mah uing ge boga sarakit pek ujang-ujang sakadang keuyeum asal suling berang deui. Bring atuh sakadang kuya jeung sakadang keuyeum indit ngadatangan sakadang monyet kasampak sakadang monyet keur nyuling dina datei pangluhurna. Saur monyet kadieun suling teh. Cek uing oge kadieu nyai mun pijama. Lamun teu dibikin deui rasakeun sia. Ngadenge omongan sakadang monyet sakadang kuya sakitu teh sakadang monyet kanjing serikeun waktu sakadang kuya jeung sakadang monyet pararea omong sakadang keuyeum naik kana dahan deui ngadeuketan sakadang monyet beuki deukeut bae tuluy sakadang keuyeum cicing palebah buntut sakadang monyet anu nyampai dina dahan. Rek dipikeun moal. Sakadang monyet dicapit ku sakadang keuyeum satarigna nepi ka buntung. Ada sakadang monyet mah aya sakadang monyet reuaseun tuluy nyerieun deui. Waduh. Sakadang monyet reuaseun tuluy nyerieun deui. Ari suling teh ragrag tuluy disanggap ku sakadang kuya. Sanggeus sulingna beunang sakadang kuya puluhan munding ka sakadang keuyeum munding nyalu. Bari haringan sakadang keuyeum balik kana liang bari nuntun munding. Ngarang asup kana liang awakna kadincang ku munding anu matang. Dina tongkong keuyeum aya anu dengkok siga tapak suku ke munding. Sakadang monyet sakadang monyet teu datang-datang deui ka dinya jiga mah eraeun lantaran lamun keur karasa nyeri sok humahuru. Nepi ka lila-lila mah
mah sarana kayak kitu deui. Tah sakitu palawadi dongeng suling aing jeung mau dongeng tadi ngabukakeun enteun ke urang sadaya anu matak jadi jalma sok tong cok sorokot bareng batur. Bisi aya wawaresna. Naila